Jangan bimbing siluman penghuni mustaqim. Jagoan kehancuran Radeung tolong Radeung. Rasakan hulu balang iblis ya. Ulah hilap subscribe, like, sareng komen apa miarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dang udai sareng aki di acara dongeng tangtos nama pemirsa. Dongeng pangjajab sahur. Oke panganter anu lelesonnya ngantosan sahur nyarengan ibu-ibu ece teteh anu nuju popolah nyiapkeun sahur. Urang ngeureuyeuh pamirsa neraskeun hanca dongeng nu katuna lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jajar cariyos tapak siluman. Nu ayeuna nincak kana bagian ka-18. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui. Pamirsa punten bilih rada ngaguru atanapi aya nu beksona kadang nu ngaosnya anu ngaji margi caket sareng pasantren oge mushola pamirsa nuju biasa ri sasih saumanya juga riat kena ngaosna. Pemirsa urang keureueuh dongengna mugi-mugi we ya dongeng teh cajan panglipur kalbu pangubrah kana mana pangrepe kana hate. Oge mugi-mugi janten pangreah-reah nggoning ngamumule seni dongeng Sundanya. Supados dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap nanjir, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda ulah hilap. Anu nembean mancon udah can subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe wae di toel pelebat tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, anu ngasa dongeng dongaki mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Parsamakna sor aya kolak channel pemirsa. Mangga kaparayun sadayana prung Nah eyang teu wani pikeun ngalawan tapak siluman cek Sanjaya bari neuteup ka Dewa Semprong. Kaula wakaeleh walon Dewa Semprong sajujurna ilmuna leuwih luhur ti kula malah guru anjeun ge si soratan warupa bakal binasa lamun ngalawana. Kawas nasib adi sapaguruan kula nu remen cekcok jeung kula si Sarampang Wilis. Eyang cek Mahkota Dewi bari maju salengkah. Nah eyang parantos ninggal kayaan Nyai Guru Sarampang Wilis. Kula wanggihan layon ngagoler di belah kulon ditu. Eyang yakin lamun eta teh kalakuan tapak siluman, cek Mahkota Dewi deui bari katempo sedih. Nya, pasti si tapak siluman anu nandasana ngagunakeun ilmu bajang rampakna. Kula ge sieun lamun ke kula tiwas ka Sarampang Wilis. Ugur ngesa sirah jeung jarwana hungkul.
Kula mung tiwas kawas kitu teh. Anggeloyon kula moal bisa dimandikeun. Lamun ukurnya sajarwan hungkul. Dewa Semprong ngaberi gidig tapi tuluy muringis nahan nyeri dina dadana. Tapak kahanca ku aji karang sewuna Sanjaya. Sanjaya tetegaeun manehna ngodok saku bajuna ngaluarkeun pel warna bodas dina buntelan carecetna. Ubar diasongkeun ka Dewa Semprong. Daun ieu teh. Ubar pikeun tatu eyang. Walau Sanjaya nembongkeun sikap yen manehna embung mumusuhan jeung Dewa Semprong. Ubar teh ditampanan ku Dewa Semprong tuluy tetalangke diteureuy. Teu lila dadana karasa longsong. Teu eungap deui. Rasa nyeri oge sirna. Dewa Semprong mimiti ngurangan niatna pikeun ngarebut menik. Kakangan digama. Segera si bakar pantun. Para tokoh dunia pasilatan memang kerkawur satadieun salempang ku kamunculan tapak siluman. Tapi maranehna nyangan jalan keluar pikeun yang hareupan tapak siluman. Tanpa kudu ngorbankeun uteuk barudak leutik. Kakang kula miharep kakang eureun moro barudak leutik. Karunya Kang. Maranehna taya daya nanaon lamun urang moro sarta nyokot uceukna. Tuluy kudu kucara naon atuh kaula yang hareupan tapak siluman. Kami teh geus sapakat. Geus rempugan ngajagwakeun jawara pedang dewa pikeun yang hareupan tapak siluman. Alah, bisa naon murid sisoratan parupaya. Ngaladenan kula bae ge manehna kaderan. Omong ngalawan tapak siluman. Bisa-bisa manehna dijencomro atawa misro. Cek Dewa Semprong ngahampas pisan ka tempona ka Sanjaya teh. Sanjaya kasinggung ku ucapan Dewa Semprong tapi manehna nyabar-nyabar maneh ngamaklum kana kalakuan Dewa Semprong anu nyaritana memang ceplas-ceplos. Eyang Dewa Semprong, lamun kuring boga niat tanda saeyang. Tita tadi ge eyang teh bisa kelengitan nyawa. Ya aku nyaon atuh teu dilakukeun. Sabab kuring embung nanda sajalma nu keur kasieun kulantaran kamunculanana tapak siluman. Eyang gugup sarta teu bisa mikir secara wijaksana deui. Kuring perlu nyadarkeun eyang ku cara teu ngorbankeun nyawa eyang. Dewa Semprong unggut-unggutan. Jadi anjeun teh wani pikeun yang hareupan si tapak siluman? Tanya Dewa Semprong bari katempo kurang yakin. Wani eyang, tapi syaratna pulangkeun panon kuring. Hor, anjeun nyangka kula maling panon anjeun? Ulah nuduh kitu. Kula teh nyokot panon anjeun. Lamun teu percaya sok galadah weh. Cek Dewa Semprong bari ngangkat dua leungna kawas anu siap pikeun digaladah. Maksud kuring pulangkeun panempo kuring. Cageurkeun kuring jeung menik tina kalolongan ieu. Anjeun nyangka kula teh tabib, dukun. Cek Dewa Semprong bari mundur dua lengkah. Mahkota Dewi gancang milu nyarita. Eyang, upami eyang teu nyageurkeun Sanjaya sareng menik, tapak siluman bakal terus moro eyang, margi eyang tos ngotoran kuburanna. Ulah jeung sieunan kaula, kawas kitu Dewi. Sentak Dewa Semprong ka mahkota Dewi. Abdi mah teu nyingsieunan eyang, tapi tiasa janten moal lami deui ge tapak siluman bakal ngadongkapan eyang. Dewa Semprong nyarita kawas budak leutik katempo sieuna teh. Resi bakar pantun ngadeukeutan tuluy nepak tak-takna Dewa Semprong. Kakang Andigama, Kakang bisa nyieun maranehna lolong cangcu, Kakang bisa jageurkeun nya. Kuda yakin Kakang boga ubar pikeun mulihkeun tetempoan maranehna. Lamun Kakang teu daek nyageurkeunana,
Sanjaya semua bakal mihak jeung ngabela kakang lamun tapak siluman narajang kakang. Keun bae, walon Dewa Semprong bari jebi kawas budak. Kadal ginting gancang ngagero. Saha itu tuh, oleh batu ditanggal sejena. Atuh kabehan jadi regeng. Mana, cek Dewa Semprong. Itu tuh dina tanggalan anu bunyi ku daun-daunan tuh. Aya nu sigana aya nu ngawaskeun urang di dinya. Wah, sigana mah si tapak siluman, cek kadal ginting. Waduh, silaka, Dewa Semprong gancang mundur ngadeketan ka Sanjaya. Lamun kitu gancang Cingogo Sujang, panen yo anjeun bakal dicageurkeun ku kaula. Cek Dewa Semprong ka Sanjaya hatena tagibur sieun ditarajang ku tapak siluman. Kuring daek dicageurkeun asal menik oge dicageurkeun eyang, cek Sanjaya. Nya cadawet pisan anjeun mah. Gancang Cingogo kayaknya. Bisi tapak siluman kaburu narajang kula, cek Dewa Semprong paramana beuki regeng. Sanjaya gancang Cingogo di hareupeun Dewa Semprong sedangkeun menik mah ukur nangtung di gigireun Sanjaya nyang hareup ka Dewa Semprong. Menik nangtung beri nulak cangkeng nembongkeun wawanena. Ya budak hayang dicageurkeun ada wayang dicok-cok uteukna gaya nangtung namanya kawas kitu, ngabatin Dewa Semprong bari neuteub ka menik. Kajurung kurasa sieun Dewa Semprong gancang ngawatak elmuna bibirna kunyam-kunyam sedengkeun dua leungeunna ngaleupas. Dua ramona diheuraskeun sewang-sewangan. Tina opat ramo Dewa Semprong anu diheuraskeun kaluar sinar bodas semu perak. Sinar bodas semu perak teh belesat nembus sapasang panonna Sanjaya jeung menik. Menik jeung Sanjaya ngajungkel teu pati tarik. Ukurnya babkeun duanana labuh ka tukang. Dasar aki-aki ompong licik. Kira menik manehna gancang hudang sarta rek nyarekan ka Dewa Semprong. Tapi gerakanna katahan ku kasadaranana sorangan. Panonna kekereceman sarta mimiti bisa ningali deui. Kitu oge Sanjaya. Anu geus bisa nempo sanajan masih burang ge, tapi sanggeusna kekereceman sababaraha kali tetempoana pulih deui bengras kawas bihari. Menik malika Sanjaya maranehna padu teuteup. Menik nyengir tuluy nyarita. Kumaha bejana Kang? Akang nempo. Aya bancet nangtung di hareupeun Akang, walon Sanjaya heureuy ti ditu nama. Uing ge nempo do majalu nangtung hareupeun uing. Bales menik tuluy duanana seri-serian. Si aki-aki ompong geus hasil dibobodo Kang. Harewas menik dibobodo kumaha? Tanya Sanjaya. Tadi uing ngaharewas ka mangkada sangkan pura-pura nempo tapak siluman dina tanggal. Lamun teu kitu manehna teu daek nyageurkeun urang Kang. Pinter oge adi Akang teh. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh di alpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepasuna ulah hilap anu resep atanapi nus baku ulah galeuh balanja online di Shopee atanapi Lazada tiasa balanjana ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng aki di handap pojok ieu video ge aya biasana nya. Klik salah sawise produkna saparantosna diklik mah
pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi ke Lazada nya, daya seratanana Lazada dan napi Shopee nanti asa milih. Engke terus lebet ke Shopee atau napi Lazada mah pamirsa bebas pada gula galeuh naon bae oge, mangga teu diwagel atau napi teu diwajibkeun oge ngagaleuh barang anu dipajang di dongengnya. Mangga bade ngagaleuh senang, ngagaleuh bakiak, ngagaleuh rompi, ngagaleuh naon bae lah pokok namanya sakahoyong sapangabutuh pamirsa mangga. Anu parantos balanja ngalangkungan dongeng aki atur nuhun pisan. Balanjana pamirsa di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel atur nuhun pangrojong na urang keureuy dongengna. Hatur nuhun eyang tos nyageurkeun kuring jeung menik jeung sanjaya ka Dewa Semprong. Dewa Semprong baeud satengah kaduhung sigana teh geus ngubaran lawana. Nuhun mah teu penting, nu penting sangharupan si Tapak Siluman itu, ceuk Dewa Semprong ka Sanjaya. Lamun manehna ayeuna aya di dieu, kuring bakal narajang manehna eyang, walon Sanjaya deui. Hor. Cenah tadi manehna aya di tangkal itu. Kadal ginting anu ngawaro bari nyengir. Nyatana anu bieu katempo ku kuring teh si horeng mah monyet eyang. Ah, Dewa Semprong melotot. Ukur monyet. Duh, kula katipu lamun gitu mah. Sami abdi ge katipu eyang sugan teh si Tapak Siluman geuningan mah ukur beru. Cek kadal ginting. Wah, cang mah beru ge bapa anjeun meureun anu neangan anakna nu leungit. Cek Dewa Semprong bari jeung hatena keuheul, tambah keuheul sanggeusna nu sejen nyareng seurikeun. Teu lucu lah geus. Cek Dewa Semprong deui bari bibirna manyun kawas kueh cucur. Resi pakar pantun gancang ngaluarkeun pantuna. Sangu cucu dikuah ku angeun. Asin pada dibeureum di luhur seeng. Nyajan gudul dugul sirah anjeun kawas samangka. Tapi katempo manis mun disawang bari jeung nongeng. Dewa Semprong bung eleh manehna males pantun resi pakar pantun sanajan bari jeung baeud. Rada montok deuneuh neureuy batu. Baluntas jeung bayem dijeunangeun. Najan kula katipu ku si pawang kutu, tapi kula tetep leuwih kasep dibanding beungeut anjeun. Ger sakadapan maranehna sadeuseudian. Ukur Mahkota Dewi anu mesem meusan sababatena mendem kasedih ku maotna nu jadi guru. Mahkota Dewi tuluy nyarita. Hapunten eyang Dewa Semprong. Abdi mah kedah enggal angkat kangge ngurepkeun layon guru. Nya Dewa Semprong ngadadak rubah paromana jadi ngariuk alung. Layon si Sarambang Wilis can aya anu ngurepkeun. Hayu atuh urang pulasara layon guru hidup Dewi. Sanajan remen pasea jeung manehna, tapi baheula manehna pernah jadi bebene kaula. Sanajan ukur ngan sakedeung. Kaula bakal milu ngurepkeun Sarambang Wilis minangka tanda kanya asa urang sobat. Eueuh manehna tapi kadaek nerekel naik cangkal kalapa. Pikeun neangan cai kalapa geusan piubareun kaula. Sanajan tungtungna mah kula ge jadi milu naik kana cangkal kalapa. Anjeun make pilueun naik sagala tuh. Sabab manehna harita teu bisa turun tina tangkal kalapa. Sanjaya mesem tuluy nyarita ka resi pakar pantun jeung Dewa Semprong. Aki resi sareng eyang Dewa Semprong. Kuring mamitan sejamoro si Tapak Siluman.
Kaula teh sempat nempo manehna lumampah ke arah kulon. Udah itu, serta hancurkeun kekuatanana, walon Dewa Semprong. Unjuk sumangga ayang. Uing milu, ngadadak menik nyarita. Udah kerjik mah, ulah sok milu ribut, bahaya, cek Dewa Semprong. Uing mah lain hayam lisung, ente sieun kawas eyang ompong. Uing wani yang harapan tapak siluman. Tembal menik, was nu leber ku wawanen. Namun gajenge segut tapak siluman bibir anjeun teh bisa rangsak budak begog, sentak Dewa Semprong. Sanjaya harita gancang nyarita ka menik. Leuwih hade anjeun memang ulah milu jeung akang menik. Leuwih hade anjeun milu bae ngurupkeun Nyai Sarampang Wilih jeung Aki Resi. Ngeunah bae. Betung uing teh mural lamun milu jeung eyang ompong eta. Pokona mah akang teu ngidinan menik milu sawatara waktu ieu mah, cek Sanjaya. Nyaritana Daria. Sanjaya tuluy amitan kanu sejen. Aki Resi eyang kuring indi tajeuna, hampura kuring teu bisa milu ngurupkeun guru anjeun Dewi. Teu naon-naon kuring ngamaklum, walon mah Kuta Dewi. Hus plesat Sanjaya gancang init ninggalkeun eta tempat. Tapi menik gancang ngagajleng dina gerakan nu geus tur lincah. Apal-apal manehna geus aya di luhur tangkal, celeng corelat hut. Kak Sanjaya, daguan heula, aya hal penting anu rek ditepikeun ku uing teh. Menik ngagorowok bari ngudag Sanjaya. Sora menik sempat kadenge ku Sanjaya, nyababkeun Sanjaya ngeureunkeun lumpatna. Aya naon menik? Tanya Sanjaya sanggeusna menik ngadeukeut. Uing poho ngabejakeun hal penting ka akang. Walon menik nyaritana katempo Daria. Hal penting naon? Aya pesen keur akang teh lanceuk uing Dewi Jempling. Pesen naon? Ngeunaan isi hatena. Jelaskeun isi hatena eta. Uing bakal ngajelaskeun lamun akang ngedinan uing milu jeung akang. Ulah kitu menik, ulah ngagokan akang. Amun akang embung ngadenge pesen hatena ceuk Jempling, ku uing bakal dipulangkeun ka nu nitipna. Tuluy uing bakal laporan ka ceuk Jempling. Lamun jawara pedang dewa teu sudi kitu narima pesenna. Ulah kitu atuh. Eta mah ngaranna ngaraheutan hate lanceuk anjeun. Nah sok atuh idinan uing milu, ke pesenna bakal dijelaskeun ku uing. Sanjaya cicing sakedeung nimang-nimang lengkahna bari ngabayangkeun rupa Dewi Jempling anu geulisna nandingan widadari. Akhirna mah Sanjaya ngelehan ka menik. Nya geus atuh wakang didinan, tapi ulah baungnya. Uing mah baung lamun nampo lalaki kasep. Hus, leutik-leutik geus ganjen. Latih diri Kang, supaya engke lamun geus gede teu kawas acek kajora, kuper. Naon kuper teh? Akang mah teu gaul kuper teh, kurang pergaulan. Sanjaya nyengir koneng. Geus urang lumampah ayeuna menik. Ya wing mah geus siap tadi ge Kang. Cek menik bari katempo bungah beungeutna marah mai deui sabab geus didinan milu jeung Sanjaya. Menik miheulan gerakan Sanjaya, manehna ngagajleng kawas anak uncal corelat jeleng. Sanjaya tu gancang nuturkeun bari teu ngagunakeun gerak silumana.
Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat nyusul Sanjaya jeung Menik. Kolebat wes jorelat jeleg apal-apal geus ngahadang hareupeun Menik jeung Sanjaya atuh nuduhan langsung ngeureunkeun lompatna. Neuteup ka hareup si horeng nu megatan jalan teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungin katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe, aduh hayang laku kolak jeung canilnya jeung asinan ieu. Dagang nage kari ieu na da kari kolak jeung asinan. Mani kuat kudu bebalecetan. Kudu bebereng-bengan, kudu ujelang-ajelang sagala rupa. Tapi ka jingsat ye samping. Untung teu aya bagus. Ye kasep. Ye nyai gelis. Lalu lompatan gancang teuing atuh ibina ripu da di samping ye. Ye sok mending ge jarajan heula da ieu teh tos wancina buka puasanya. Tos wengi sok tah aya kolak candil, kolak peuyeum, kolak waluh, kolak sagala rupa. Aya kolak hui surandil. Nog cak-cak, nog wangkong. Tah ieu tah asinan oge nyanak tah. Sok setup oti ieu teh. Sareng naon ieu teh? Salad buah oge aya tah. Kombinasi ieu. Larawas kita. Sok jarajan atuh pamirsa ulah ting narepong bari jeung ngadah dir kitu aing mah. Boha pamirsa. Gono rojolna Wisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dan lakon Tapak Siluman bagian ke-18. Sagatunya urang teundeun heula di haneuleuum sieum gesan sampereun urang tunda heula di anjuang siang gesan alaeun urang samper deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun. Sakedap satya acan aki amit mungkur palai ngabsen heulanya nu di bagian ke-18 saya saha we atuh nu tos haladirnya. Aya teteh Rokayah di Cianjur Mekah teh hatur nuhun ki sami-sami. Teh Alindia Duyar Yani. Assalamualaikum sehat selalu ki. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sami-saminya. Ki alhamdulillah tiasa keneh medar dongeng. Berkat pidung hati sadayana Kang Asep Suherman di Bekasi hadir selalu manco kitos hadir deui cenah di Tapak Silumana mugi akina aya dina ginanjar kiwijengan sakeluarga sehat lahir sinareng batin amin amin ya rabbal alamin. Kang Hen Pilip anu ti MS 13 Cibiru teh hatur nuhun hadir selalu dina dongeng Akimah Hen teh. Kang Jalal 2267 Pantai Pakis hadir ki manco hatur nuhun. Ti urang Pantai Pakis ke wabangkuan mana yang Pantai Pakis teh? Hilap aki mah. Mulia Muhammad Kang Mulia Muhammad Kang udah kampanye wangan di Jakarta amin hatur nuhun pidoana Kang Agus Muklis oge ti Bogor. Kang Dede Sulaiman Kang Dharma teh ti Balihan sapannya Ciparai nuju ngadepong di dongengna Jago Gunung Ciremai hatur nuhun hiburanna sareng doa pidoana ki sami-sami amin ya rabbal alamin mugi urang saling ngadoakeun dina kasayan ya hatur nuhun pami kahibur mah mangga anu resep kana serial silat Jawara Gunung Ciremai nya tetapi Jawara Bedaug Malaikat biasa di Guar tetapi di Bandungan di Kidagar Official di channel paling ditunya. Kang Nang Nurholis hadir selalu atur nuhun urang Tegalna Kang Jaya Sumpena gitu Jakarta atur nuhun amin doana alhamdulillah. Kang Ade Sukarna di Bandung Kang Dani Sujata sami. Kang Asep Rahmat di Cimahi teh aya Sutisna Kang Ade Sutisna gitu di Kebon Cawu ya teh. Sobat aki di kawit
SMP-nya Jang Wel Kang Dedi Juhendi ti Garut. Unggal poe atuh ki update-na muhun palai mah puguh Kang nya. Da kapungkur mah unggal dinten ngadongeng Sanjaya teh kumargi hancur sadayana naskah Sanjayana ku kabanjiran ageng teh 2 kali 3 kali malah. Ceep kedah ngadamel hiji-hiji deui ieu mah janten Prayogi Waktos. Pak Didin anu ngadepong Kang Andri Teteh Saralilit oge Kang Agus Somantri Teh Yulina Belya nya di Tasikna tur nuhun. Teteh Tami Maliha di Ciamis Kang Prabu Arjuna ti Banjar Kang Setiabudi Jawara Kopi Sakti anu nuju Sidengdang di Palihan Tasik Teh Lina Imut ti Bandungna Dendan Ramadhani ti Garut oge Kang Agus Somantri ti Garut atur nuhun. Sadayana anu parantos hadir